jalan. Apa kabar? Gimana? Kamu sehat? Iya. Tadi naros ke abdi jalan teh. Apa kumaha sanes Sanes pada harus jalan, hatur nuhun ya, wah edan jelema teh. Nanya ka urang tapi nanya ka jalan. Liur. Bet, udah kulit dulu, orang mau motoran. Hayang. Nama gading tuh hayang, orang ulin. Apa aing nu jeung maneh mah? Aing sok dicarekan ku pamajikan maneh. Wah, mau dicarekan itu mah aing diizinan ulin aing mah. Kela aya naon bisa diizinan kitu? Geus diizinan itu mah. Pokona mah aman lah ulin buru. Nah, make bisa aman. Oh, pan ieu tuh. Ka mana? Arek ka kelurahan euy aya perlu ieu teh. Eta motor didorong kunaon? Pan menang nginjem. Atuh pake mending ieu mah. Pan menang nginjem atuh mah tapi ieu. Nah, makin didorong. Bisi ruksak menang nginjem tuh batur sih teh. Dong. Pake atuh kunaon didorong kecap-kecap geus guna sama motor. Bapak we dog itu sih teh sama. Ai, mah dibejaan teh ngaku sih. Bisi ruksak nu batur menang nginjem. Sia ulah. Si koplok aing ke darurat kieu sia mah nanya ke depan rogo. Aduh, Sia kenaon dia? kena daun sorangan Lain anu ditanyakeun euy. Aing kenaon deui? Ieu mana apa racun tikus? Apa? Tah pan racun tikus mah keur tikus heuh. Apa? Tah lamun obat nyamuk pan keur nyamuk. Heeh. Tah nah ari obat cacing mah nya keur jelema lain keur cacing. Si koplok aing ke darurat kieu sia mah nanya ke depan rogo. Hayang. Oh jadi hayang. Kurang neangan ah.